teh rek gawe moal. Moal rek mantok geus lah. Ai mantok mah kudu mah dipake maneh teh. Aya waktuna mah teu kudu teh jadi masalah. Apa mantok geus waktuna meureun urang teh. Jam 11 geus nganyahoan. Lah, kata mah keriuhan maneh ngaliwat ka dinya, urang keriuhan di dinya. Kamari kieu panjang matok jam 11. Ayeuna gawe abahnya. Ayana we ti ka jam 2 kaeun anu kamari. Jam 2. Ayeuna ti ka jam 2. Beda di poe kakek, beda teh kamari poe naon kamari. Oh, tak kamari hitung-hitungan ganti anu kamari pan mantok jam 11 sajam deui aya waktu tak ayeuna gantian wayah ti ka jam 2 ayeuna gawe. Rarasaan urang teh ka jam 12 kamari gawe. Perasaan abah pan urang ka dieu ngariksakeun abah eueuh. Oh, masa urang keur ngiuhan meureun kakek jadi maneh ngaliwat keur nya urang ngiuhan di dinya. Jadi teu papangijung urang. Wayahna ayeuna ti ka jam 2 pokona abah lah gawena geus kebating acara. Moal urang mah ke jam 2 mah nanaonan. Oh, wayahna ti ka jam 2. Pokona waktuna jam 12 balik we. Ah, kitu lamun nu ngalawihan meureun ayeuna sok digawe ngan moal dibayar nu poe ieu lamun teu ti ka jam 2 mah. Banget hitungan aing boga kitu nu maneh mah. Teh banget hitungan mah jadi katumanan kitu lah. Hayo salawasna. Banget hitungan apa teu pira ieu manehan. Manehanana pokona mah kadinya ting teu manehanana alasan sigana teh. Urang keur ngiuhan harita teh di dinya manehana ting kadinya ting teh jadi alasan manehanana bener imah alasan manehanana lah. Kitu aki-akinya. Ai arek we teh ka jam 2 ayeuna heug. Lamun moal entong, kitu aja urang mah. Moal teh ka jam 2 mah waktu lagi jam 12 ah. Moal aing ah. Kajenting mantok daripada kitu mah aing ah. Naon teh? Dong aki-aki teh kitu jadi ngatur dunungan. Mas anu mayar. Model ting aki-aki teh. Memang eta ge kakek maneh anu mayarnya. Ari geus waktuna mah urang mantok, kakek mantok ya teh. Eta ge isukanana deui mah teu jadi masalah anu ayeuna ngaganti anu kamari sajam. Wayahna ayeuna teh ka jam 2. Ya kitu. Ka jam 2? Heeh. Daripada gawe dari mari ka mantok geus saena mah geus lah mantok. Naon teh dituliskeun nya lain teruskeun jeung maneh mah. Geus mantok lah. Arek gawe boy teh arek gawe moal. Moal rek mantok geus lah. Nah, dituliskeun oge lain jeung taun jeung maneh mah lain geus lah. Urusanana heg wae uruskeun ku aneh tu kebon tu kabeh. Tong tadi urang pokona mah ayeuna mah. Mantok aing geus mantok lah. Aki-aki teh kitu patut aya bieu kukulutuk hayang boga pagawean aya geus dari pagawean kalah mantong. Sabada teuing lah arek mantong bari nage pake ngageing-geing tadi urang keur molor oge. Sabada teuing lah itu kudu jam 2 lah mah teh bukan disukan teuing teh kakek banget teuing teh waktu lagi jam 12 ayeuna teh balik jam 12 teh walik sia teh lain ka jam 2 nanaonan sia teh daripada kitu gawe deui mantok aing mah geus ayeuna mah. Bener si abah mah aing mah bener si abah bener ai tadi ngageing-geing ka aing keur molor oge. Bela aing keur molor tibah hayu digeing-geing urang teu boga pagawean teu boga apa eta sok pika sedihun. Tapi pada go kumaha we atuh diurusna poe ieu cek urang ge ngaganti anu kamari mantok jam 11 ayeuna pokeun ti ka jam 2 sajam. Teu pira mun ku hararese teuing aki-aki teh. Aya hayang digawe da aing mah sabada teuing lah aing neangan deui pagawe mah loba. Urukan aing modal kakek jadi botol kakek. Astagfirullahaladzim. Naon teh siapa teh meh muka eta mah teh nyaho keur nyaduk. Pinjem duit kasih kakek lah. Astagfirullahaladzim. Ieu nyeri batang. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kudu lompat di mah ya aduh kasih kakek ya aduh. Aduh nyeri batang aduh. Aduh, kudu mau batu juga aduh. Nyeri batang aduh. Aduh, paguh nyaduk teh euy. Sok lila nyaduk ya teh. Alhamdulillah stop ya. Aduh stop ya alhamdulillah. Aduh. Kakak urukan aing modal kakek jadi botol kakek. Astagfirullahaladzim. Naon teh siapa teh meh muka eta mah teh nyaho keur nyaduk teh. Teu gablek pikiran teuing. Kalah kagok. Jangan yang ngolok aja di botol kakek. Jangan teh. Jangan. Sakedeung dagoan nu kasabaran teh bual ge teh daekeun kaluar nyeri eta beuteung teh. Tageuh modora. Kakek jangan kakek. Jangan. Aduh, geus kuat kakek. Jangan kakek. Aduh, geus kuat. Kakek. Aduh mantok. Kuat aduh. Keun antep cenah kababayan kayaknya aing bodoh deui angguran mah. Ampun saya kakek, saya manu ke sekarang jadikan batu, saya kakek hanya tuh kuat, aduh kakek, aing ngarep mantok kalau kakek mantok.
Aduh, alhamdulillah. Euy, aduh, keluar-luar oge pageuhnya duk tadi.